kumaha Daramang. Jadi orang ayeuna bakalan OTW deui jeung babaturan urang ka jauh lah, pokoknya jauh pisan. Jadi pokoknya tuturkeun video ieu, tapi orang sama eta orang bakal ngajalan barudak. Jadi ayeuna orang bakalan moal mandi tapi ka barudak datang ka dieu ka imah urang. Jadi orang moal maka mandi kayak hayang nyaho ekspresi manehna urang can mandi kumaha gitu. Jadi pokoknya orang keur nungguan keur nungguan barudak tepi ka dieu heula. Paling nyangke kedeung lah jam 8-an ayeuna keur lah keneh lumayan. Jadi so tungguan deh. So guys, jadi budak nangis udah datang anjir, aing keur mangkat keur neangan sarapan. Kita ayo budak anjing. Bos aing karak geus garaya gitu anjing kayak kawarana ce. Ya. Jadi ayeuna orang bakal neangan sarapan heula. Karena kedeung lah mandina jam 10-an. Mandina jam 10-an jadi curang neangan sarapan heula. Ih, opatan atuh. Main tukang mana ta? Iyalah. Mau robot kekuatan. Opatan anjing. Mau robot astaga opatan kamu. Geus mandi, tinggal OTW, tinggal mangkat, langsung ka ditu. Mantap, pokoknya tutupkan perjalanan orang ayeuna. Halap. Mantap, jadi ayeuna kita OTW, kita cus berangkat. Yuk. Hei, anjing mantep ya itu anjing. Nungguan barudak duaan ieu akhirnya aya anjing geus tepi ka jam 11. Aing goblok aing budak duaan. Aing nungguan di jam baraha eta buset dah di jam 10 mangkat ayeuna jam 11 geus lewat. Mana Idre? Perumahan di perumahan si Alda. Jadi kan mangkat keneh wae. Tadi geus juhur heula. Jumatan. Jadi enak arek lanjutin nungguan mainnya lila keneh wae. Mantap. Nah, OTW tadi mula. Bismillahirrahmanirrahim. Buat apa? Lagu wajib lah misalkan rekaman anak-anak. Lagu wajib. Mama goyang. Nunggu. Eta bertanya. Fokus ya, bagus. Mau apa nali, Jon? Ya. Nah, guys. Dek. Setelah 200 meter, terus lurus untuk tetap di Jalan Dr. Junjunan. Jon boy. Oke, mana hujannya ya, Pak? Anginnya tempok. Ini bluetooth baik ini. Kaji. Hah? Keram. Pangeran. Maaf Pak. Maaf. Ada apa? Orang karak tepi di Bandung. Ya, tadi mula di jam barat tadi mangkat di jam 3. Jam barat.
jam hiji tepi Bandung jam 3 jeung ayeuna tepi jam 4:30 can tepi kene wae aya 10 km deui dia bakal tepi penting kampret Anjing no. jadi supir terkuat jadi yang dahar jadi telah di nasi padang Jangan. Kemarin ya. anjing geuleuh jadi enak dahar lah sampai minta lokasi ka ditu oke lah karena orang tepi di lokasi tujuan orang di Kraton cuma ternyata lokasinya kos kieu jadi tidak memungkinkan jaker camping karena geus hujan jadi orang ayeuna di warung wae jeung barudak tuh serap soalnya tuh jadi jeung barudak di dieu nya kumaha karena teu bisa maksakeun kana naon sok asa dong Mana naon Iya, bisa tetap. Hari ini hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu bahagialah kamu Efek. yang ku beri bukan jam dan cincin. Selamat pagi teman-teman, ayeuna jam genep encan jam 5 sinarieun barudak desa rudang biasanya jam 8 gerak udang tapi emang karena mungkin sarena ti sore Tiris wa tiris. aduh malam di tempat kos kieu Pemain serangan di pojok ulet alah. Semuanya suara. mantap pokoknya ayeuna curang ngopi heula. Ayeuna orang arek ka tebing Kratona. Kedeng deui tepi cuy. Ayeuna masih isuk coy. Jam 7, jam genep. View-nya bagus. Mantap ya, bagus. Mau manggil. Di mana mau manggil? Di Malaya. Oh itu jalan ya. Mantap.